Kamana? Teuing jeung ka mana tadi mah asa keluar da. Naon kitu? Teu waktu itu asa sarieun euy, ieu teh. Heueuh nya eta matak jarang arulin ka dieu pamajikan aing mah galak. Aing mah sesuai we jeung awakna tempo awakna meuni kuat segede tong. Tapi mah mun abang buat wanita. Nya wani, ampun teu wani majikan kecil majikan mah paling cek tak. Urang sok ngalatih silat ka batur kenapa urang eleh ka majikan keulaanan majikan urang mah naonan kecil kieu mau rasieun pokona arulin ka dieu kabeh ablingkeun. Keun urusan mah jeung majikan mah urang. Ngomong lah, jangan urang ngopi mang ya. Oh, tenang we. Naon? Ngomong naon dia teh? Aneh sih kan. Hah? Ngomong naon? Jeung tah. Ngomongkeun pamajikan tuh mana aing mah. Punyuk ka urang. Salah naon pamajikan teh salah naon? Ho yo ditindas ku aing yo. Henteu, da bieu teh urang teh ngomong kieu, ibu mah bageus sok mae rokok jeung kopi ka salaki, tara tutut titah, tara tutut Dosa titah. sok ngomongkeun pamajikan teh sia. Ibu Urang mah, kumaha aing mah ka maneh? ibu mah ATM. Eueuh rokok dipangmeulikeun, eueuh kopi dipangmeulikeun. Ieu mah pamajikan diomong-omongkeun. Meuli di mana duitna lintang ti urang palingan. Ari dititah. Henteu teh. Awas lah kopi kareng ngomong-ngomongkeun deui yeuh. Hah, tuh ngecek aing teh ngecek. Aneh sih. Kami misian. Pokok ieu teh tandang macan. Dari dahar ku aing. Tuh, urang nu terancam main nu di kapal penting urang mah kieu mah.